wasta abdi Ella Sopiah di kelas 11 ATPH 5. Wasta abdi Gita Nurita Yusuf. Wasta abdi Nurul Dwi Anjani. Wasta abdi Gina Amelia. SIM abdi sareng rencangan bade nampilkeun video kaulinan barudak baheula. Sapintrong nyaeta kaulinan anu didamel tina karet. Sapintrong oge sering dimaenkeun ku seueur jalmi, di mana dimimitian ku dua jalma anu kedah ngajaga tali atanapi karet. Saatos nangtoskeun padamelan anu nahan karet sareng urutan pemain parantos dimimitian kalayan luncat biasa selain dilakukeun nyalira tiasa ngalakukeun 2 ka 3 urang. Di dieu urang bakal nunjukkeun sabaraha jenis cara maenkeun sapintrong.